Lauk nila lauk gair ditunda enak porsi di abdi pada meser kopi di kepeng cisi orang Sunda ini ramah katelah sopan santuna mangga badai pesena tinggal dilisnya lis kopina kasimpang rek beli bubur tapi aya bajigur air ari ece ka gunung milari hangasa aya oge kopi varian rasa meuli domba ka Mang Nono dupi aya kopi rasa cappuccino si Dodi rek beli sayur tapi aya kopi rasa anggur aya kopi rasa anggur oh mana bisa aya si Ojan melilinggis terus tuh gening aya we geulis jeung dengikeun eneun pare dina salayan ayo ulah heureuyan hayu masang kunci make selot dipasangna ku Mang Iin lalaki nu ngabara racot hidi manis carmihit ti peuting di sadagaang terus ae neng Gita mun dilenjang alah dengek geuning aci pari nonton wayang neng Gita akang hayang Ojan bisa ade maneh tukang beca dahar tutut eta nu garandeng meni goreng patut kaleuwi niat rek ngusep ih duka da teresep Oh no. aku buat you ada kan nyiru kita urus penduk si monggo ke Kang Bagru jalan-jalan ka Cihideng balikna ulin ka Imah Siayan eta saha nu make baju hidung idih-idih meuni kapedean pisan dina lamping aya madu na teh nya di juru saha nu bendu mung abdi teresep ka Kang Badru Oh no. kaceuaan jeung Mang Dulo kasihan deh lo kasimpang rek meuli kue putu terus meni tega manehnya begitu geus aing namanya urang heureuyan deui we si neng Gita ayo ya geus dangukeun urang ye meuli cana ka Bieuis dibarengan ku Mang Yuyu kita anu geulis akang I love you kalapa ngarek niat main bal karek ge wawu geus ngagarombal ka Jakarta teras ka Mekah punten Kang neng mah tos bade nikah sapanjang jalan ka Imah terus moal eureun di Kojayan saacan janur kuning melengkung mah moal eureun di heureuyan ya naon aci jaha melipet bener gitu euy ka warung rek meuli sasa idih maniku maksa aduh emak nyeri cingir kakade keur neutek pita aduh emak nyeri pikir kapelet ku Neng Gita nuna obat dina tablet nun dagapleh dina gardu idih saha nu melet da abdi mah tos aya nu gaduh lauk asin jeung galendo isi cabe beureum wae matak isin sumolondo ditampik rek beureum bae lauk aing dahar sampe jeung kiripik hapunten nya muhun leres ditampik
kawaluh jeung Mang Opik euy. Aduh maneh ditampik. Oh no. Kasaung rek ayun-ayunan. Heeh. Ngelak ganas dina eueuh. Kaduhung urang ngaheureyan. Naon? Dipapanas dipupeuting. Di penting aya seragaang. Kumaha pamineng ka Akang? Meser buah pisitan kabidika. Pantos diwartoskeun abdi ka bade. Hujan teh geus arek root. Ka sawah rek meuli tutut. Heula laki nu ngabaracot, duanana geroreng patut. Isuk-isuk ka Prancis. Bener. Balik na teh rek meuli tampir. Cempat teh emang gulis. Apik. Ngan hanya akal siga malampir. Ulin ka imah pasaep. Balikna bawa tong geret. Kang Badut teh emang kaset. Ngan hajakana kopet. Si Indi ngalahui dipasakna dina panci. Ceempat mah ngarep sigah Barbie padahal macara kunti. KBEC meuli cau. Dina cau da loba tarigu. Aya ade di teu Cibatu. Hidupna teh loba ngahuntu. Ngalahui oge dempak di ukang batos. Cepat teh gede. Dempak siga tutup termos. Layangan kalah campur di mah. Manuk awi manuk ieu. Ih, mani amin. Asipak dari toy cempat ke hobi. Kacigaru multibung cempat cigaru tuh. Jalan-jalan di mana? Awas jadi kedek betul. Wah ngopi buah cempedak. Ngopi heula atuh dah. Beli topi jeung si Chelsea. Hayu atuh urang ngopi ke rumah kopi nu Cisting. Asik. Nyala hap-hap jeung Neng Robi. Ulah kudu mau gorengan.